kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian katilu. Para mitra mangga urang teraskeun. Usman galecok bari ngedepong tukangin batu gede malah inang nyarita. Ameng dek sama dinding euy. Aduh. Yang hebat pilihan mana Usman? Aduh. Sudah itu mending ngegelempong gitu bimbingna. Aduh, aing euy, aduh tidur dewek mun hideung sandan euy. Ameng si Usman tinggal itu. Alah, aing mah awak pasangan nu maneh. Aduh, Gusti, nyan mulus euy teh mah euy. Teu beda tinangka cempedak we semu koneng euy. Taneng si kadun. Sakadeng nyieun teh. Nyanyi ilmu kekara tinggal pangawakan awe model pasangan maneh mah euy. Duh. Aing suku mending ngaroncon si Usman. Ameng deui itu. Si Usman ya duh. Dalam gerakan awak mun ka keum sapotong. Duh. Lauk teh mah euy lauk mas beureum kumpai teh euy. Cik Inang galecok. Tapi lila-lila mah awak Inang hoyong kod bari tuurna dicekelan. Risi aku naon Inang? Maka jeung popoyong podan kitu. Ni si gana nyeri tuur sia. Cek Usman bari ngareret kagigir. Ih, ai nyeri tuur dewek mah ieu teu paralugur rasaan euy. Kudu angeun mun ratu kieu euy. Buah-buah euy sia poyong gantung eta haeun euy. Ya, si eta mah ngarekeun kana poyong gantung segala. Lain poyong gantung sia bajing ah. Zaman ngaranna ngan untung we bajing urang mah bager. Teu usih teu mali, temal Inang kawas teh hideng. Ngadon ngarintip nu keur mani ngintip para mitra sanesna ngintip nu keur mani. Harita di lebak. Atuh teu kungsi setengah jam euy Parida jeung Nyi geus saranyat deui kalawan di baraju rapi saasal tadi. Kunang euy geus saranyat euy. Wah, urang sampeukeun. Ceuk Usman tingku niang narangtung tuluy nyalampeurkeun. Atos Kang siram teh Kang? Tanya euy Parida bari ngirab-ngirab buuk anu panjang. Porantos islah mun raosnya seger. Cai rada hareuh-hareuh teh sih. Ning awak mah katawisna garing teu katawisna tos siram. Cek euy Parida siga nu nyahoeun. Yen Usman jeung Inang teu marani. Garing sote bere tos moyan we is. Temal Usman ngabohong majarkeun tas moyan. Puguh teu si beungeut acan. Panyanten teh siram ah. Aya muhun Kang aya wartosna caket walungan ieu. Aya cai nyusu tina hanapeun tangka kamuning. Wartosna sok biasa diangol anong anu lumpuh serang sok diangol anong soca deui. Nah laras kitu di dinya aya cai nyusu. Teu muhun wartosna manang hingga Kang mah teu can cobian atuh saga. Ongkos ieu nya wartosna masuk aya dedemit. Nu disebatkeun nini gimbal teh ya. Hei, sieun ari kitu mah nya dedemit nini gimbal mah. Poro sakawit nama badai ngalah kange lanong soca pun biang. Yuami orang balik sih ini gimbal. Cek euy Parida meni borangan bari nginyang leungeun Mimi. Nu pieuis bade terus ka mana tuh? Bade wangsul Kang jalanan sieun aya dedemit. Bade ngajajabkeun kitu. Duh atunya ah. Moal sing itu pemi akang ngajajabkeun dugi ka bumi. Cek Usman pura-pura anu dusun. Sok padahal hate mah eta anu dipenta dan nya hayang ulin ka imah nangarahnya. Isin ku saha Kang da di rorompok mah teu aya pika isineun. Mun aya pun biang mah nyalira. Aduh. Kumaha teh terus jeung dewek euy. Usman ngareret sarta nanyakeun ka Inang nu keur jongjon ngobrol jeung Nyi Mimi. Ape we Usman mah ngajajabkeun kuring mah cek aya perlu heula ye. Kaua ngan perkara anu dibadamikeun tadi kade pohonya kuring sampeurnya. Nah heuh atulah keuni ku dewek dibejaan ka ditu. Ya atuh nang dewek rek ngajajabkeun heula eusnya. Saya naon-naon di jalan babakuna mah ngan bisi ibi nanyakeun mah bejakeun we nya keur kababakan heula ngalawi kitu nya. Cek Usman bari ngiceupan. Atuh Inang surti kana ciceup Usman anu hartina bisi pamajikan Usman nanyakeun. Geus kitu mah leos Inang ngaleos kitu deui Usman terus ngajajabkeun euy Parida ka imahna. Teu kungsi setengah jam geus tepi ka imah euy Parida harita teh parawargi. Anu kabeneran atuh di imah euy Parida eueuh sasaha. Mangga cali Kang, cek euy Parida bari nari kursi ka tukang gek Usman dieu. Nira raos kieu di manya is tari is hawananya. Cek Usman rarat-reret da pugunya patempatan euy Parida raresi. Katamah kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan menilaliu. Ah, seraos-seraos nage di kampung we Kang. Tipe isang satu di dieu teh.
Abdi we sareng pun biang teu aya di sasaha Kang. Aduh, disangki mah sareng eta we sumun sareng taeuna sih. Cek Usman sareng ngaserenge gumasep ti ditu mah ngabedil. Sareng cara oge nu maksud ku Akang teh? Leres. Si Akang mah sok sasangkian kitu. Piraku abdi tos kagungan ceuman hate kumawantu nyanak Akang ka dieu. Panginten doraka abdi ngabantu Akang ka dieu mah. Nang duka upami Akang marupina kana tangtos we tos limitannya. Cek eus Parida ngedelekan. Puguh we atuh delek. Sakitu ge didelekan sakitu ge batin Usman miser plus nyeblakatin. Duh, selimitan iraha is komo Akang sebat jalmi nu kirang kagaduh atuh. Sahab istrina nu kerasa ka Akang atuh lah. Temal Usman ngabohong. Meni teu euleum-euleum sakitu anak rayap geus genep teh. Majarkeun can rimitan padahal di imahna mareang nu ceuri. Tos teu aneh jiwa pamegetna hampir rata-rata Kang. Rata-rata kumaha kitu is? Cek Usman siga nu pura-pura can ngarti. Mun ari lungsur ti bumi mah jaya majarkeun teh lengok keneh padahal mah di bumi mah reuy ku putra. Geuning aya laguna geuning nya. Sumpah na ge wantun sama dinteung is lah. Saresna Akang mah da acan ngalaman gaduh istri, sok omong urang kalih mah. Bohong ah. Moal wantun salira pino kukutil segede-gede leunca. Ya wis mah. Ai kulucuna keurangnya di mana ya kutil segede leunca is ah. Da teuing we baroncenangna wonten is lah. Tibatan sumpah seueur kutil mah abot keneh sumpah daek samedin kitu. Moy dina kitabna ge teu aya jalaran henteu diwenangkeun ku Gusti Allah. Mangga we taroskeun ku islah ka para santri di mana sumpah daek samedin. Da eta nu nawiskeun sumpah nu pangabotna teh is. Alah benten sereng sumpah daek madu, daek busung, daek dibentar ku gelap. Kupi sumpah kitu aya hartosna kitu. Naon hartosna sumpah kitu teh Kang? Mun daek madu daek busung teh daek dibentar ku gelap. Moal cadu moal embung hate Akang teu boleh tibalat kitu. Si Akang tiasaan ya. Sangkinya Akang mah kana guguritan. Kana sisiniran teh Kang. Rupina Akang mah kantos kuliah jurusan sastra intinya. Kantenan we atuh. Aing teu diteraskeun jalan pasastrana ka Bujang Pupus. Si Akang mah ngaca los juragan sastra terus pupus sagala. Gitu panginten Akang mah uningan teu sok ngarangnya. Atuh sampe eta panginten naon teh tukang ngarang dongeng sunat teh Patatang anu didongengkeun ku Mang Jaya teh geuningnya. Akang mah sok ngadangukeun tina radio pangintennya. Tiasa kitu teh. Oh, sanes. Terang deui sanes terang deui atuh is. Maulah sobat medok mah tiasa teroskeun. Ieu mah ka urang Muhammad Ramdan oge. Pilih anjeunna tiasa malih anjeunna tiasa ngarangnya ti saha cing? Sareng Mang Jaya tiasa ngadongeng teh pan ku Akang da teh. Oh janten tiasa ngarang teh ti Akang. Sanes aing ngarang mah. Ti saha atuh? Samun anjeunna keneh we ti Patatang. Akang mah yang gitu soten neroskeun we ka eus kitu. Sok Akang meninggal leunreung. Panjenengan abdi Patatang KS tiasa ngarang teh diwurukan ku Akang. Ai Mang Jaya diwurukan ngadongeng ku Akang deui. Nuhun. Kantos ku Akang diwurukan ngadongeng. Nah, ayeuna pinter keneh Mang Jaya kitu. Si Akang mah kitunya meni meninggal leunreung ah. Cek eus Parida tuluy ngoloyong ka jero. Maksudna mah rek manggiciankeun cai keur Usman. Tekung 5 menit geus norojo deui mawa cai enteh sagelas kalawan dibakian. Saeus geus lah ulah ngarepotkeun is. Henteu Kang teu ngarepotkeun, cai-cai atuh. Pepeurieun leuteun manusia mah teu gaduh. Manasikeun di Akang seueur nu mararodel. Temal eus Parida bari ngagelenyu sarta diuk pahareup-hareup. Model di mana ya is ai di Akang lah. Pamidi tukang sulap seueur nu model kitu geus poros kapas dinten beurit. Atuh eta non teh bangsa kelenci atuh tiasa leungit. Malih mah deui aya nu aneh deui eta sabutangan dinten manuk. Aduh. Da puguh kapasnya nak, beuritnya nak kitu. Atuh ka kelenci nya nak atuh. Pon kitu deui anu bisa ngaleungit dileungitkeun kitu. Eta deui sabutangan mawa cenah manuknya kitu keneh. Sia Kang kurupi-rupi teh nya. Aya Kang tiasa sulap? Tiasa atuh. Cobi atuh Kang sulap. Yo, sia sulap mah atuh da moal duana Akang mah. Akang mah nya tai kotok ditutupan, dibuka jadi tai hayam. Sia Kang sok aya wae nya. Cek eus Parida meni asa suka make ngeuna seuri. Geus kitu jep jarempe duanana pada terungkul. Siga nu geus bareak diomong.
sedang batin Usman mah galecok bari ngarasa bunga nu taya papadana dume bisa nganyang ka imahna si Demplon. Delila red Usman ngareret menisigan asa-asa naker parang geus parida ngareret belenyeh imut nu ngandung pangirut kelet nu ngandung pamelet di barung ku panon curileuk ngiceup. Ampun Gusti cek batin Usman meni nyeblak dibentur ku imut sakitu ge meh-mehan ngacedak ka tukang. Uguh we saha lalakina nu dibere imut pangirut kelet panarik hate ana breh teh katingali pipina kempot asoy we kata mah pogot nu aya sigana lamun kongang mah hayang ngarontok bener-bener dikerkem ku sono teh. Cacakan Usman kasebut geus boga pangalaman boga pamajikan dibere kelet kitu kuno Demplon meni asa mungaran deui kasebut bujang keneh mangkat beger kawasna moal teu dug-dug temenan hulu angin. Cacakan geus ngalaman boga pamajikan ge meni siganu teu puguh rasa ngadak-ngadak kesang rembes sakujur awak harita teh sedang suku mah harita ngagulusur ngalonyor ka hareup handapeun meja nu sukuna jangkung jeung pasagi keduk cenah. Suku Usman paadu kana suku Eis Parida tungtungna ngadon pagaris-garis suku meni anteng silih tincak silih badu ngan henteu we terus harita teh perepet jengkol jajayan wilit titis. Tina kituna Usman tambah wani gulusur leungeun ngagulusur pelantel kana leungeun Eis Parida nu keur numpang kana luhur meja lila-lila lamun leungeun teu cicing silih rame silih kepeul. Dipikir-pikir ku saruana we keur mah Usman kahayangna kitu hayo dibere wani ku Eis Parida atuh puguh we atuh pamengget model Usman lalaki model Usman tong boro dibere wani cacakan teu dibere wani ge ajol-ajolan atuh puguh asa ditomok congcot majarkeun teh cenah nu garet cadas manggi emas sanajan nepi ka bedug subuh ge mangga badan bosen kalah beuki pogot geus kitu gerendeng Usman nyarita setengah haharewosan siga nu sieun aya nu ngadengi. Para wargi kaum dangu sakumaha nu kauninga dipikir-pikir aya ku saruana keur Usman hatuh jeung Nyi Eis Parida harita teh para mitra pada pogot geus kitu gerendeng Usman nyarita setengah haharewosan siga anu sieun aya nu ngadengi. Is kunaonnya cacak akang nami petepang sareng Eis nu ujug-ujug kataji we ku Eis janten ngaraos aneh akang ge awit naros janten pogot awit tepang janten kagembang sares nama akang mah teu ngartos Is saperos nu kabanang rasa ku Eis teh dupu Is kumaha paraosan tepangna sareng akang mungaran teh cek Usman satengah ngajojoan kana teh Eis Parida sajero 2-3 menit mah Eis Parida teu ngajawab malah neuteub we kana beungeut geus kitu luk tungkul ka karane malan pami akang percantenna mulai bentenna saperos paraosan akang panginten ku akang ge kamaklum moal patos-patos abdi wantun patarema dampa panangan cek Eis Parida sora semu ngageter. Muhuna tu Isnya ari sami mah paraosan Eis sareng akang teh mal Usman bari nyekal deui kana pigelang leungeun Eis Parida nu dicekel tetep cicing teu obah. Dupi Eis sakola keneh tos liren Kang mun di ka kelas 2 SMA jalan ka Bujang pun bapa ngantunkeun pemi kitu teh mah tos digaduh deui ngabiayaan salajengna kumaha tuh maksud akang teh na bade miharep saterasna ka abdi cek Eis Parida malik dumanya kana pamadegan Usman. Ari cita-cita mah Is kitu mudah-mudahan we tu diparengkeun ku Gusti Nu Maha Suci tiasa teras kauntun tipung ka tamang beas laksana kapiduriat. Temal Usman bari ngalesotkeun deui leungeun Eis Parida nu bersih jeung limit di wewuh ku bulu mayangan. Apa mi akang bade sateras nama nyunkeun enggal-enggal we sasahuran ka pun biang terus pada tenang di urangna. Insyaallah enjing pageto akang ka dirinya lain bade sasanggem ka tuang ibu dari ayeuna mah mung sakadar amangan heula atuh salajengna akang teh bade pamit we Is bere ieu tos siang teuing sareng kaleresan akang teh abade saterasan aya kepergian. Kunaon atuh akang meh ngalan teuing Kang gampir ke sana sewaktos urang haja ka didinya akang haja ka dinya cek Usman bari nguniang nangtung. Ieu teh lah tukang caina Kang. Mohunya tapi tu Is. Mangga Kang.
Temal eus parida sanggeus Usman nginum jeruk turun kaburuan. Ulah kapoknya Kang. Oh atuh is baten kapok manggur gawok mah atuh is. Ngangga Kang wilujeng angkat. Temal eus parida bari ngajajabkeun ku paneuteut. Leos Usman geus kitu mah terus indit leumpang meninga gedi. Waktu Usman keur ngagedi grek balik palebah pepengkolan pisan anu kalemur paamprok jeung inang nu harita teh tas diuana rek balik. Heuh eta si eta tepung di dieu keur balik mana teh Usman? Nya euy ngadon ngobrol ditu euy. Ari si monyong disangka ku dewek geus tepi ka imah. Oreng ngadon nancep we nya di si demplon. Wah, terek nancep kumaha euy kawas nu teu karasa we ku ilaing. Ari kitu ngobrol naon itu euy? Baloba we euy lah pokona mah si ditu kerasa heueuh antara dewek rasa dewek jeung rasa si demplon. Dewek menyan euy aduh sumpahna gede kumaha teh. Ujug-ujug kapan asmara we ku si manehna. Lain ku kitu ilaing mah payus disebut ilmu eloran atuh. Tadi mah nyaritakeun rek mang salamun ayeuna ngadon ka bengmat ku demplon. Leuh. Euy saruana we jeung ilaing didinya ge meuni asik ngobrol jeung si deung santen. Nya deui urangna alus ye. Aya paribasa batu turun kesik naik. Itu purun dewek laek aduh nih ngajegur euy teh malah. Heeh. Ari dewek mah teu rek asik kumaha euy mamang jeung sanyana dewek mah. Terang hate teu culang teu cileung cin anu nakol sira. Coba ilaing mah padih teh ge boga anak pamajikan atuh. Saurana we hate dugdeg sieun kapelengok pamajikan. Kumalung kabitur ke. Nah eta kumaha euy parida terhadap ka maneh kira-kira daekeun kitu. Beres lah. Beres cek dewek kita disebutkeun. Batu turun kesik naik itu purun dewek daek. Usman teh atuh. Cek Usman menireueus dumeh bisa nganyang kanu demplon. Teu naon geus suka pada suka mah bari silaing ka untuk. Naon nganga ieu pokona mah lah ngajagang perahu rua. Ngangka dewe sing lantip bisa cak-cak bodas anu nepikeun ka pamajikan ilaing ganternya kitu euy. Kasebut anu beubeuleuman teh mah teu boleh kaameu we ka mana-mana oge. Moal atuh euy da dewek lain bolon. Pokoknya beres lah. Ya, mudah-mudahan we rencana urang rek nyiar tareka kanu bisa teh sing jadi kalawan aya buahna kitu. Heueuh. Eta kira-kirana ira ini teman. Nah dewek mau ya harek milu. Kemana teh ngan eta kira-kirana lain ke tempat ke demit we. Ceka inang harita teh. Pongko hayang tapi rada marmir anehna teh borana. Atukeun bae masih ke tempat gandara boge. Ke tempat tuyul ge nah da moal aya demit anu nyaget cungcurungan sugan. Pokoknya mah salamet we jeung hasil maksud. Da dewek mah euy rek menta jalan kehidupan usaha kada demi teh. Tapi ka aki dukun atawa ka abah dukun anu wacis teh saciduh metu saucap nyata teh sugan mah euy. Hirup urang jadi jelema ge teh. Jelema nu nyacaka nu penting mah euy pan urang teh hayang kawin. Aduh. Lamun dewek geus beunghar pan. Purun dewek kawin ke geus parida edun. Ngan urang mah sok sieun euy. Alah, ulah sieunan atuh sia. Hayang ulah sieuna lo gampang sia. Kumaha kitu? Madare tarasi nu loba. Ge kejer tarasieun sia samode ngadar jengkol pan loba ting mah jengkoleun. Tah ge lamun loba ngadar tarasi pasti tarasieun. Nah, sia teh mah kos nu burung atuh. Yah, urang rek balik mah nya. Nya dewek rek balik yo. Rek ka mana ilaing jalan? Nah ka dieu dewek mah ka kulon. Nah rek ka mana deui atuh? Ujung atuh dewek mah ka dieu rek motong jalan ka babakan. Cek Usman. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui. Terus kebat balik ka imahna kabeneran harita geus wanci magrib. Kalacat Usman unggah barang berai mukakeun panto ka sampang. Ninoneng pamajikanana kerja motrot. Bari diuk dina samak pok harita budina meuni kuraweun. Pok nyarita budina kuraweun. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Barang Usman ungah berai mukakeun panto ka sampak ninoneng pamajikanana. Kerja motrot we bari diuk dina samak pok nyarita budina kuraweun. Nu kasep sak bon binatang ngangemuli. Atos teh ngablu nepi ka subuh ka ditu samalaya alusna teu balik deui oge barina oge. Cek ninoneng tuluy ngabalieur sarengeh Usman seuri. Di maneh anger we euy. Ari geus datang kitu teh. Biar kuliarna tetep dibagiakeun ku budi kuraweun. Mung dibagian ku budi kuraweun mah ku parud atuh ngaradempes ta jeung irung-irungna. Tema nyinoneng tetep ngabalieur. Gek Usman diuk ngareneng samalah make jeung ngaleng sagala. Cicing. Kos nu heureuna keur make jeung pulang kaleng sagala. Ih, tong sok kitu noneng.
salakinya nih apaan panutan lahir batin itu panutan nyul cek si noneng bari diuk nangisan si nyul ya aya lumayan sekali usum tiris aya paribasa tereng peot sabawoko lumayan gahel-gaheleun gitu Usman peot batur bobo lumayan toe-toeleun kaneng sia parin oge nah awe cukup ku dikekepan wae kitu oh nya jeung naon deui atuh geus waktuna mah geus waktuna peuting mah tuna temal Usman ngaheureyan pamajikan bari hahahe gumasep kaneng sia bising diketrok ku jojolog deui yuh noneng akang dari sotena lain ulin teu puguh atuh ngablu ukur jalan bari oge pasti we kana kituna ih mangkelanan ye noneng ulah sok gancang nimpas ai teu teh dengekeun heula atuh ye noneng ye poe bieu akang mangih milik menang rezeki aya nu nitah dibantuan ngunjalan segon kana teu kuduaan nya dibere 50 perak sewang tah jeung inang tah tah duitna kita tok perawatan ku maneh ye kai eta kaduana teuing isuk ting pageto akang jeung si inang rek nyoba ka kota nu maksud jeung tujuan rek milu digawe kana bangunan cenah cek bejana lanceuk ka si inang di Bandung keur loba nu nyieun bangunan eta teh naon geuning disebutna teh parumnas kitu mangkading lain 10 hiji lain 10 hiji 12 aya kana ratusna bangunan teh da eta cek si inang cenah moal anggeus ku sataun bejana kitu tak ku kituna akang jeung si Inan rek ka Bandung sugan we atuh aya milik budak nu keur di kandung teh aya milik kalawan ku manehna nu maneh doakeun akang sing salamet sing hasil maksud da pira ku urang rek ieu saumur-umur euy bareng ku maneh ge karasa we hirup urang kaboga teh meniweuh pangajina pisan tong broning deungeun sedeng kolot ge kolot maneh mana aya bantuna ka urang sakieu keur susah segala rupa teh cek Usman ngageletis nyaritakeun rek nyiar pakasaban ka kota Bandung ngadengi omongan kitu tinu jadi salaki make aya niat rek lunta balang siar pakasaban meni ngadak-ngadak marah main teu kawasta di barang jo datang Usman meni baketut haseum nya syukur atuh Kang aya pikiran rek nyiar pakasaban mah kukuring ge moal burung didoakeun sing salamet sing hasil nu dimaksud lajeng sanyana karasa hirup eueuh kaboga teh mentaan kanu jadi kolot terus-terusan era nganyukan we ka warung kudu dibayar jeung moal hadewe ari nyokotan tuluy-tuluyan ari mayar henteu nu boga warung ge moal nya daekeun mere deui ari kitu mah sanajan pangala sapeser bari mayeng meureun aya ancokeunana pati-pati anyuk hutang oge jeung deui nyiar pakasaban mah kana naon atuh tong ngarasa bauan tong ngarasa hina pokona meunang rezeki nu cukup ku anak pamajikan rek iraha imit ka Bandung teh Kang nah isukan atau pageto nanyakeun kitu sote ngan kuring lain naon-naon sugan rek ngunahakeun beas kan teu dikolot sugan mere pangaji 2 liter mah keur bekal akang jeung keur dahar barudak itu ge ari beas mah aya keneh 4 liter ngan bising teh cukup cek nyi noneng parawargi ku ayeuna nyarita jadi leuleuy bari gancang ngarawatan duit anu gedena 5.000 perak guari perkara ini teh mah kumaha lanceuk si Inang we ketinggi suka duka pageto akang rek nanyakeun deui ka lanceuk si Inang ari orang ongkos mah jeung keur bakalna di ditu kumaha Kang tanya noneng ngareret tuluy menterong kana beungeut ai perkara ongkos mah ku masih Inang we lantaran si Inang geus nyanggupan rek ngongkosan paling-paling ya urang mah mau bakal antara sapoe 2 poeun ulah nganalkeun teuing meuli sangu ka warung pasti si Inang ge makel kitu kajeun ari kitu mah atuh ieu duit rek dipake ngorot-ngorot ka warung sawareh nu sawareh deui keur bakal sarakola barudak nu 3 cek nya moneng ngoloyong asup ka kamar nyimpen duit hanapeun kasur geus nyadiakeun dahareun di tengah imah kalawan Usman teu leleda bek dahar harita teh meningali medda puguh lapar minggu ti harita Usman jeung Inang sabada nanyakeun tempat harita teh para mitra sadaya Guha Sancang loba nu dipikir teu sumareang ka tukang gilig ati gede hate rek nyiar tarekah pikeun jalan kahirupan samalah Usman sameme ini teh make bebeja heula kalawan menta diduakeun ka Eus Parida dadakuna mah rek nyangkeun barang ka Bandung jeung ka kota Jakarta keur Eus Parida mah percaya we kana omongan Usman nu ngakukeun jadi padagang gede atuh teu matak aneh lamun Eus Parida gede kapastian bakal ngajodona ka Usman ongkohan Usman geus janji rek terus ngawin ari katamah-tamah inung Eus Parida
geus doaeun anakna rek boga salaki ka Usman. Para mitra kaum dang, uguh lamun ditiliku salancar mah ngarasa kaget ku perkara eus Farida kasebut anak nu aya. Bari arus rupa hadewana make daek kapantar Usman jelema nu melangmang mulungu. Nu pendidikan ukur sakola rakyat kelas genep ge. Sedang aya eus Farida kaluaran SMA kelas 2. Meureun geus kitu Usman kudu boga jodoh ka eus Farida ongkohan Usman henteu sabongbrong boga ilmu pamikat awewe pamere ti akina. Silebih tereup teh ieu para wargi jeung si kalong hideung gitu. Ieu Usman da aya. Caturkeun Usman jeung Inang geus rek tarpi kanu dituju. Kakara setengah oge ti jalan gede kaguha sancang geus ngaharega komo Inang mah ngadon ngajak reureuh heula meningalung sara sisi kutahanapeun tangkal kahung nu jauh ka ditu jauh ka dieu beunang disebutkeun tempat nu hara-haraeun. Arang jelema nu ngaliwat ari lain ngadon ngalasuluh mah kaleuweung. Waktu Usman jeung Inang reureuh rentang-rentang saurang lalaki tengah tuwuh keur ngapengkot nanggung suruh. Namun sakira-kira jauh kene euy bari pidatangeun kanu dituju burit. Urang ngararab heula sugane di wongkon ieu aya pilemuran. Kajen urang nyoba we ti dieu kitu. Cek Inang siga nu sungkan nuluykeun. Teu ingat weheng nyahoe urang nanyakeun terus ngalasuluh lah. Temal Usman bari nguniang nangtung. Sanggeus nu ngalasuluh deukeut pok Usman nyarita. Punten Pak bade ngarewong sakedap. Cek Usman atuh cag tanggungan suruh diecagkeun di sisi. Aya pikir saeuy naon ujang? Ieu Pak bade anu dijugjug ka gua sancang sun. Jenenganna teh Uyut Marana sun. Oh bade ka Uyut Marana ujang teh. Leres Bapak tebih keneh kitu ti dieu. Nya aya we ti dieu kirang langkung 3 kilo deui mah ujang. Tuh geuning katingal ti dieu. Aya tangka caringin yang celing luhur. Tah lebakeun tangka caringin bumina Uyut Marana. Rupina bade jarah ujang teh nya. Cek nutas ngalasuluh bari nunjuk kana lempengan tangka caringin anu lapat-lapat katingali. Para mitra kaum dang. Semun manawi pareng Pak. Temal Usman pok Inang nyamungan bari ngajemprak bangun sulungse. Upi di tempat eta teh teu aya dedemit mah. Cek Inang nyangingetan kana dedemit. Da puguh borangan lumayan. Idu ka ari aya dedemit teu aya mah ujang. Jalan Bapak mah da teu acan pernah kadinya mung sanggem wartos di dinya tempat paragi jarah kitu. Mun nyepangna teh Uyut Marana tah kami ujang parantos arageung maksad mah enggak bade dicobian ka ditu jalanan nu sanes ge sok aya nu jarah kadinya. Sinten seueur nya mang nu ka dari itu teh? Nya seueur mah henteu mung sok rajeun we aya. Kitu ge Bapak mah ukur ceuk wartosna mah atuh ujang dikandun. Cek nutas ngalasuluh bari regenyeng nanggung deui. Mangapa atur nuhun Pak? Temal Inang. Usman ge karita leos nutas ngalasuluh init mah lempang meninga gibrig. Ngabig-brig da puguh bari nanggung suluh berat nu. Ngalasuluh teh. Da geus deukeut euy 3 kilo deui hang euy. Singelah urang bari reureuh urang pulak ieu leupeut teh euy. Keun timbal mangke di mana urang tepi kanu dituju. Nah, tu da nya euy lapar lah. Temal Inang bari ngaluarkeun. Leupet 2 gepok jeung gorengan. Waktos nasep.